jelma numere riswah hartina jelma pelaku penyogokan, pelaku mun bahasa nama suap, kasus suap, kasus pencucian uang menena begitu. Riswah teh sabab aya hadis ti Kangjeng Rasul la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Kitu fil hukmi rahu al Imam Ahmad wa Tirmizi. Ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad jeung Imam Tirmizi. La'anallahu Allah ngalaknat. Jadi kalau mah ulah aya parantos. La'anat teh pan fil madi teh ai fil madi teh berarti mana teh geus. Tak kalau mah ulah aya basa geus ngalaknat Allah ulah kitu. Eta teh sababna ari ngaji tijan, ari ngaji tauhid, ari ka Allah masih keneh make zaman. Lamun Allah butuh kena zaman berarti Allah teh mubtakir, butuh kana saja. Jadi ulah aya bahasa zaman cek ulama ahli tauhid. Sebab dalilna idza amila ila alladhi usnida ilallah bahwa mujarradun an zaman. Ketika hiji pagawean disanadkeun ka Allah ulah dibarengan ku zaman nu tilu geus bakal sareng arek kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan wa ja'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan amma ba'du. Ya Fatihu ya Alimu ya Siru ya Juja ya Allah ya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Aduratal mukarramin wa muhtaramin para sepuh sadayana jamaah pengawasan wengi Ahad nusakuma biasa urang sadayana parantos istiqomah. Hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala wasilahna dua sampean orang anu ngalengkah di bumi masing-masing menuju ieu madrasah kalawan nyandak niat sajak nibadanan kana salah sawiosna khitab ti Allah subhanahu wa ta'ala, katangtuan ti Allah subhanahu wa ta'ala, kakuduan ti Allah subhanahu wa ta'ala kanggo urang sadayana nyaeta thalabul ilmi anu malah mandar urang sadayana mesti ngajentenkeun wasilah oge sababiyah kana dihapusna dihampuranna dihancurkeun dileburkeun ana sagelurupi dosa-dosa urang sadayana terutama pisan mesti ngajentenkeun cukang lantaran kana hasilna urang sadayana rezeki maut husnul khatimah. Atuh kali ti kitu langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puji kana Maha Suci, puja kana Maha Kawasa, katut syukur kana Maha Ghafur. Dina ieu waktu surang sadayana tiasa muajahah, musafahah, mukalamah dina raga acara thalabul ilmi. Kalitik itu urang sami-sami nyanggakeun shalawat miwah salamna ay makrunan bi ta'dim pamugi salalawasna sing dilimpahkeun dicurahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kedua kalina mugi sing diampret-paretkeun ka ahli bait, diampret-paretkeun ka para sahabat, tur mugi sing didugikeun ka urang sadayana selaku umat anjeunna anu malah mandar kenging syafaatul udma di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna para sahabat sadayana ngalajengkeun kana kitab Sulamut Taufiq masih keneh nyarioskeun seputar maksiat leungeun. Kamari dugi kana masalah qadiyah kategori hukumanana pikeun setiap-tiap jalmi anu wani-wani ngabunuh. Salajengna
wa bi amadihi al-qisasu illa in nafa anhu ala diyati aw majanan wa fil khoto'i wa syabbahahu diyatu wa hiya mi'atun minal ibil bidakari kamar kitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syabbahahu lan kamari mah eta wa takhtalifu lan narima beda-beda apa sifatu diyati piro-piro sifat tatanggungan biasa bil qatli kalawan ngijil mateni wa min halan iku tetap setengah saking masyiatul yaden adorbu utawi mukul bigori hakin karawan lian hak kalawan orang no hak nih gitu wa akhdur rosiswati lan ngalap sogok menyogok wa akhdur riswati lan ngalap harta sogokan au i'ta'uha atawa ngawehakeun roswah wa ihraqul hayawani lan ngadurukne hayawan illa angin ida ada tatkala milaraan ya si wong atau si hayawan illa ada tatkala milaraan ya si hayawan wa ta'ayyana lan nang tuakeun ya wong ing ihraq torikon ing dadalan pidapmi ing dalam nolak wa mumasilatu lan nyiksane hayawan wa mumasilatu lan nyiksa bil hayawan kalawan hayawan wala ambulan amang-amangan wala ambulan kaulinan bin narodi kalawan congkak watobi lan gatrik wa kuluma lan utawi tiap-tiap kalakuan pihi ku tetep ing dalam ma kimarun utawi ngabangetkeun hatta laiba sehingga amang-amangan sapa asibianu piro-piro bocah bil juzi kalawan pala wal ki'abi lan tanduk doma walla bulan lan amang-amangan bialatil lahwi kalawan piro-piro alat kang lali ngalaliakeun maring agama al muharramati kang den haramakel katon buri kaya gendang waribabi lan gendang kene alatun lahu khaitun wahidun min syi'rin wal mizmari lan tarompet wal autari lan gitar walumsul ajnabiyati lan gepok piro-piro wedon kang den haramaken wong liyan lan gepok piro-piro wedon wong liyan amdan kalawan maha-maha ay qasdan kalawan den saja
bigoiri hailin kalawan oranono haling-aling bihi atawa kalawan hailin bisyahwatin kalawan kapengen walau majinsin sar halesanajan sumartane sajinis kalesbi wal non gay walau majinsin halesanajan LGBT au muharamiyatin atawa kang den haramaken wataswirul hayawani lan migawe sorak kang kaya hayawan kuat hewat manuk supaya nyana dihewatan tos Bismillahirrahmanirrahim salajengna masih keneh nyarioskeun hukumanana jalmi anu ngabunuh kamari targetna patokanana di mana-mana aya jalma ngabunuh dihaja lalaki dibunuh ti bangsa muslim maka suruh kamari kudu ngamusyawarahkeun ngarapatkeun jeung pihak keluarga dihadiran ku Kantibnas ku polisi ku reserse. Jadi dihadiran ku kodi dihakilan ku hakim tujuanana lain dek disedot duitna lain dek dipenta duitna tapi rek nasrehkeun gitu. Jadi kumaha persetujuan keluarga si mayit keluarga korban mun eta sakeluarga korban hayang getih bayar getih nyawa bayar nyawa teu meunang henteu berarti kudu dibunuh kudu dipaehan. Lamun aya kalonggaran gitu dia dijelaskan surah kamari sanajan salah sahijina pihak keluarga aya anu hayang getih bayar getih pihak keluarga kan bayar nu geus manggeus we gitu tah dina bahasa nu geus we teh saur keterangan ulama sauluman kul anhu si jalma kudu ngaluarkeun diah kudu ngaluarkeun tetebus kudu ngaluarkeun denda sahargaeun 100 ekor onta mun nu dibunuhna lalaki bari muslim merdeka bari muslim lamun awewe wanis pihak saparihna tina lalaki berarti 50 awe tayana kumaha lamun nu dibunuhna teh lain Islam seperti manusia nu tara salat mah da kudu dipaehan teman. Jelema tara salat 3 kali tuluy-tuluy dipencit jadi ima ulah ngomongkeun jelema tara salat ima ditotog we ku ulama dia seperti jalma anu ngabunuh kafir tapi kafirna kafir dimi lain kafir harobi ari kafir harobi mah da kudu dipaehan kafir seperti Israel Palestina Cina gitu Cina ge aya Cina aya Cina dimi teh maksudna tina tatanggungan keneh tina upeti dimi teh si kafir cicing di negara Islam tapi ngaluarkeun pajak gitu maka saur Kanjeng Rasul haram pikeun anjeun dikocorkeun getihna diruksak harta bandana dipauk harta bandana gitu si kafir tapi mah kumaha lamun aya jalma Islam ngabunuh kafir tapi demi tamangka saur ulama nguningakeun au kanal qatilu muharramun rahmin kaumin au ukhtin pamu salah satun liudmi hurmatin jadi dia bahasana hiji supaya nyusun nih jadi bahasa ulama onta mah pokokna mah onta anu pangmahalna gitu jadi onta nate onta indungna bari anu montok onta badanna onta nu montok ulah onta nu ceking dan naon aleunana nya kudu onta nu montok hargana sabaraha lamun anu dibunuhna di Indonesia pokokna mah kiaskeun sahargaan onta sabaraha gitu duit nate sabaraha tah tayna lamun nu dibunuhna teh indung atawa dulur awewe
Jadi lamun anu ngabunuhna keluar budak ka kolot minantu kami toha gitu teh dina bab paroid mah dihapus dina catatan dawil furud. Jadi aya dina bab waris teh aya dawil furud, aya dawil arham, aya asobah, aya mahjub, aya hajib, aya kalalah gitu dina paroid teh. Jadi si budak atawa si minantu tak kitu teh minantu mah lain hak waris mun mitoha maot mah nu hak waris mah budakna we jeung mun maot budakna maksudna incuna ibnun budak la incu lalaki ti budak lalaki gitu. Taya jadi lamun nu dibunuhna indung atawa dulur awewe tamaga suruh lama pamusal salatun. Jadi tenanu 100 siki teh dicanak per sapertilu karena 100 siki sapertilu berarti dibagi sapertilu mah 35 setengah gitu ya. 35 onta setengah tah kagok rek ditipulopatkeun da urang mah beunghar jadi gitu. Jadi ya lamun teu aya kesepakatan getih bayar getih tamangka kewajiban si budak si minantu kitu nu ngabunuh indung nu ngabunuh dulur sa rahim ya. Tamangka kudu ngaluarkeun tetebus 34 siki onta gitu 34 siki onta. Wa amma diyatu kulin minal yahudi wan nasrani dimian. Lamun aya jelema Islam ngabunuh Yahudi ngabunuh Nasrani encek belel paeh dipaehan tapi bager encek nate muludan sok nyumang Rajaban sok nyumang ka Islam teh kitu Agustusan sok nyumang Muharraman sok nyumang Perelek sok nyumang bahkan merek boeh segala rupa Yahudi teh tah kieu kafir dimi teh dibunuh gitu. Sedengkeun hadis Kanjeng Rasul nyarios ke para sahabat ulah wani-wani anjeun ngabunuh kitu milaran kafir dimi. Lamun anjeun milaran kafir dimi faqad azani mangkanjeun sarojang milaran ka kami. Karena au mustaminan au muahidan kafir dimina anu disantosakeun hartena nu ngarasa aman cicing di negara Islam rame PDIP colok urang mah nu penting mah santosa we cicing di Islam gitu. Tamaga saur ulama fasulusu diyatil hur muslim kitu mangka nu kudu dikalurekeun ku si pembunuh ya teh lamun Islam deui ya mun Islam deui ari kafir deui mah teu dibahasakeun gitu. Acan mah kafirnya kumaha kafir meureun aya aturan nanangan ieu mah Islam supaya teu kabawa ka akhirat kitu mangka sapertilu kitu tina tetebusna lalaki muslim anu merdeka berarti sami samartabat jeung ngabunuh dulur awewe jeung ngabunuh inung gitu. Wa madiyatul majusi kumaha lamun majusi majusi teh nu ibadah ka seuneu Yahudi jeung Nasrani ibadahna teh ka Nabi Isa gitu. Nabi Isa nu dibangga-bangga ku Nasrani pedah Nabi Isa bisa nyieun manuk tina taneuh gitu, bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot jeung bisa nyageurkeun jalma nu lolong kitu menjadi Nabi Isa teh. Harita Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad disumpingan ku kaum Khawarij gitu nu basisna teh Aisyu gitu dan manakib Tuan Syekh aya nya. Harus ka Tuan Syekh kunaon anjeun make nyembah ka Allah terus Rasulna Muhammad gitu cek Tuan Syekh masalah buat lo itu Tuan Syekh naon urusanana anjeun make nyebak-nyebik saudara sendiri ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh cek eta kaum mutakharij kaum Aisyu. Oh ku sabab kaula nyembah ka Nabi Isa teh hiji Isa teh Tuhan Allah. Gitu. Jadi budakna Tuhan Allah nu kadua Nabi Isa mah bisa ngahudangkeun jelema nu maot gitu. Cek Tuhan saya kumaha kata Nabi Isa ngahudangkeun jelema nu maot. Cek eta si Nasrani
umbidnilah nangtung anjeun hei mayit kalawan izin Allah. Cek tuan saya mah kaula mah teu kumbidnilah kumbidni we kitu hari tadi dicek karomahna tuan saya nya cek tuan saya teh sok tuduhkeun ku maneh kuburan manam rek dibudalkeun cek si Nasrani tah kuburan ieu gitu tuan saya sesuai Nabi Isa we tuan saya natopan 2 rakaat ngadua ka Allah cor tuan saya saksian ku anjeun hei kaum Nasrani ieu umbidni hei mayit gitu hudang anjeun kalon izin kaula teteh dina tarekat aulia mah tuan saya nyebutkeun kumbidni teh dina manah nama kumbidnilah gitu kumbidnilah jadi eta mah meureun kasebutna teh bade istikhdam gitu bade istikhdam murasahah disebutna teh jadi katana kumbidni makna anu dihakikatkeunna nu dikahareukeunana kumbidnilah tapi disebutna teh bade istikhdam atawa dilalah tadumunia gitu. Saya tanya, iya salah sayus karomah Tuan saya Abdul Qadir Jailani. Tapi Nasrani, nu ibadah nate kitu ngagul-ngagul Nabi Isa sebagai Yesus Kristus. Ya, selamat hari Natal gitu nang. Tapi mun anu dibunuh na Majusi, ai Majusi mah incuna Qabil. Punten. Incuna Qabil. Ta injuna si Qabil teh pan Qabil teh putra Nabi Adam nu ngabunuh Habil teh akibat cemburu sosial atuh maknya urang non ngajuruna jeung Iklima kudu dikawinkeun ka Labuda ari Habil ngajuruna jeung Labuda maknya kudu jeung Iklima teu adil ieu kitu bunuh eta si Habil teh ku si Qabil kitu tah ieu si Qabil teh dihasut ku setan nepi ka ngajeun senu di negara Persia mulai nama Iran Persia teh di negara Iran nyeun senu nu sakitu badag nu teu pareum-pareum iwati pas medal Kangjeng Rasul pareum sakedeung kitu Majusi teh aya Majusi di urang ya teu polontong teu polongo nya Majusi teh ngahargaan we kitu dan ngarumasakeun lain Islam cek Majusi teh cicing we aya we budak ngora anyar jadi bengut hidung buuk pikok tuli diteni kuban Vespa kongkorong tenagir motor disiksa eta Majusi teh nek kapae teh diadili we kudu mah kitu bunuh Majusi alladzi lahu amanun nu ieu Majusi teh ngarasakeun aman di kampung Islam di negara Islam gitu maka sok sanajan Majusi paah saldiati tapi mah targetna patokanna hukuman teh panghandap-handap nadiyahna panghandap-handap tatanggunganana jadi bahasana sulasa asyarodiyatin muslim jadi eta mah sapertilu per puluh berarti ayeuna lamun sapertilu per puluh tina nu tadi si Majus si Yahudi sang Nasrani sareng ngabunuhna indung jeung dulur awewe tah sahandapeun tidinya gitu. Jadi mun tadi mah kudu mere onta 34 siki lah da kagok 33 nya 34 siki gitu meh teu kagok tah ieu mah berarti mun ayeuna dicanak tina 34 siki onta 30 na teh mun teu na 10 na itu mentena 10 nate onta 30 onta 30 berarti sekitar 15 siki gitu 15 siki onta keur Majusi eta wah kitu mah jadi Majusi ieu mah keur ngalalakeun mun Majusi dibunuh jadi sekitar 15 siki gitu 15 siki onta wa madiyatu rokik ari ngabunuh rokik ai rokik mah abid ari abid mah mun ayeuna mah teu aya abid mah jadi saur pangarosapun guru abid 2018 atau abid zaman now mah karyawan dan karyawati kitu pabrik nya aya karyawan dibunuh pahya kimatwa zakaron au kana unsa jadi lamun we si abidna kitu lalaki atanapi awewe abidna mah abid mukatab atau napi abid muba'ad gitu
Maka saur ki musannif wa in zadat ala diyatil hur kasair amalil muta'alif pati, maka nu kudu dibijilkeun ku si pembunuh nu ngabunuh karyawan pagawe gitu ya, pagawe Cianjur Jago ya, Cianjur Bikang dibunuh ya, aduh ya dibunuh ya milangkeun ku Islam deui. Tamangka eta mah saur ulama sahargaeun ya, sahargaeun abid nu dibunuh. Mun aya abid mah gitu baheula teh abid teh meulina teh 200 juta, berarti nu kudu dibayar teh 200 juta deui gitu samisilna. Enak orang ngalamar, jadi pan di Indonesia mah sebenarnya tong luhur ting sakola sebenarnya. Da sebab nu ditanyakeun di Indonesia mah lain ijazah tapi duit. Beres sakola teh ngalamar gawe badak rek gawe ka instansi, rek gawe ka pabrik. Nu ditanyakeun teh gaduh aci sabaraha. Gablek duit sabaraha maneh gitu juga sarana mah. Rek asup ka pabrik lalaki 6 juta. Awewe gratis. Jadi gitu ya. Hukum Indonesia mah gitu. Asup rek ka pemerintahan, rek asup pan urang teh maksudna gawe teh hayang duit. Asup jadi tentara boga duit sabaraha. Gitu ieu mah sumkuring gaduh rencangan mau jadi kobong si gugun. Ya, jadi tentara teu boga duit, mungan boga duit 10 juta teh ditarima. Gitu. 10 juta mah mah kana naon atuh jang balik deui ben tadi ka bapa aja. 10 juta jadi tentara teh ditarima. Boga 60 juta yang celing di armed nanti. Jadi tentara. Ya wis si gugun jadi sangsara ini. Jadi tentara. Di Indonesia mah sebentuk kudu luhur ting sakola mah sababna da ujung-ujungna duit. Kadu aci sabaraha. Jadi nges gawe kakrak sakola gitu di orang mah di politikan gitu. Nges gawe asup gawe supaya gede gaji sakola itu nepi ka kuliah. Gitu di orang mah eta triknya politik. Tah ieu teh lamun nu dibunuhna karyawan atau pegawai pemerintah itu jadi orang duh lamun mere duitna 100 juta ketika paeh dipaehan 100 juta bayar. Ieu sedih. Kadua cik sabar hoyong dama aduh 1 juta iya 1 juta paes ya 1 juta gitu dibunuh ke batur sabar saya asup 1 juta bere. Jadi saharagan abid we, jadi mun abidna dibunuh na ku batur tah si baturna teh kudu majar ka pihak sayyidna teh gitu, kasih sayyidna teh saharagan abid meuli 200 juta abid meuli gope abid gratis gratis ya. Gitu aja aku repot. Aya abidna kan aya abid muba'ad, aya abid mukatab gitu. Teman terserah nu penting nama abid atau jalmi anu kawangku ku sayyidna atau ku dununganana geus teu inget alam dunia ieu mah ngan sakewe-kewe di dunia teh. Rencangan ket neme eueuh ti Kalimantan tuh urang kudu di kodoan cenah salatnya mah kitu. Dekating udah tuh barang tanya puting di jero kapal selam jangan. Daekan ente we. Benang teh dunia nanya eta kalah gering awak ku HD. Halus tapi tara salatnya kodoan makanya ka uing. Urusan salat mah ente jeung Allah, mun urusan udud da arek senang-senang jeung urang. Gitu naon nasi padang sok gitu. Jeung Allah mah salat mah jeung Allah, puasa jeung Allah. Zakat jeung Allah, haji jeung Allah gitu. Kalau barek mere udud bikeun kana udud. Kana sok mere udud sedekah gitu. Taya di antawisna titik seputar masalah jinayat dugi kadinya. Jadi perda jinayat teh hukum perda Al-Qur'an, anas Al-Qur'an sareng nas hadis, sareng taksir qiyas ijma ulama disebutna jinayat. Dan seputar masalah pembunuhan gitu. Kumaha mun gebunuh budak teh kiaskeun deui kadinya budakna eta budak kafir budak Islam gitu. Budak Islam dibunuhna ku inuna nu kudu majar kitu we. Jadi itunya berarti dikiaskeun lamun budak lalaki ka muslim hur lalaki, mun budakna awewe berarti ka muslim hurroh awewe gitu. Muslimah. Kan di mah teu aya teu nerangkeun budak. Wa minha diantawisna maksiat dua leungeun keur boga leungeun. Teu boga leungeun, boga bibir jeung boga duit nitah ka batur nu boga leungeun.
otak pembunuhan disebut nanti. Ad-darbu bi hakin ngagelepok batur teu puguh-puguh ti batur kaliwat cetet dohor teh maksiat leungeun gitu teh lain mana kunaon mah keunang budak urang teh kang ningali budak akang teh neungeuh bunga tengleun budak akang mah oh gitu tah mangga hukumna bihilafi maida kana bihakin kadur bin nasyri wa sabida taraka salata faqad balagu asron tapi lamun nu ditenggelna tara salat mah komo umurna nepi ka 10 tahun tenggel we gitu dan nempan bingung lah waka kitu budak kacoyal satike laporkeun ka KPPAI nya laporkeun ka Kaseto lieur ngurukan ngaji ngurukan sakolanya kan untungna di kana sepi mah nu comel kolotna budak ngaji sintrek kuengkeun saeutik ngamewek kayak mana angrewan ngalaporkeun ting tebugan duit sugan da kudu laporan teh kudu boga duit nya kitu balalager sakitu hiji balalager anu kadua pernah tembusan mah ngarumasakeun we abdi mah tara ka masih gitu syukur wa waqad balagu asron gitu jadi lamun budakna 10 tahun umurna kan dina sapina dina Fatul Mu'in kita beda bikin terus dijelaskan mun 7 tahun omongan mun 10 tahun teu salat teungel gitu sukuna kunyere ulah kulingis kunyere supaya aya saksi di akhirat ketika budak nuduhkeun kabolohwan budak teu bisa tajwid teu bisa tauhid teu ihsan teu muhsin teh nyalahkeun ka urang moal leleh geleng gitu moal leleh geleng tuduhkeun ka budakna ada geus dipasrahkeun cenah ka ustad ilham masrahkeun anak coba ustad ilham masrahkeun ka basa di jalan teh geuning ngomong-ngomong budak oh teu lain masrahkeun ngan ngomong ke budak urang aya ngaji teu budak urang aya ngaji teu kitu mah lain bahasa ijab atuh kitu mah lain bahasa masrahkeun itu mah nanyakeun budak eta mah lain masrahkeun budak mah kudu sing pantes kata-katana banyak sing pantas krek sugan nek di jalan di tengah jalan sugan ustad keur modal sugan nya ari kata-kata na mantas meureun bisa qabil tuh gitu itunya tah ieu budak mun umur 10 tahun teu ngaji teu salat tong diantep sabab hese budak teh ti memeh ngajurung 4 bulanan nya pijil geus 40 poe ngaming pan teh duit hungkul meureun terus disakolakeun ka PAUD mus badag diantep budak teh gitu mus badag teh jadi liar budak teh jadi beringas gitu ganjaranana keur urang ngulus tina jero beuteung mula nepi kana manehna badag gitu tah maka di mana-mana neungeul jelema teu puguh-puguh mah dosa ngan lamun neungeul budak teu salat eta mah teu dosa gitu sabab naon sabab dina Al-Qur'an dijelaskeun ku Allah walladzina yu'adzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina gitu jadi surah Allah hei jalma-jalma aranjeun sadaya ulah osok milaraan ka jalma-jalma mukmin atanapi mukminat lalaki atau awewe kalawan gitu teu puguh jidulna sehingga eta neungeulna anjeun teh ismam mubina dosa anu puguh dosa anu katingali fal ada anwaun ari milaraan teh kabagi kana sababaraha bagian hiji laun nadoro sakhsun ila sakhsin bi aini tahdid wal ihtiqar jadi milaraan teh aya nu kuleungeun aya nu ku biwir aya di ku leretan mata gitu ku leretan mata ku raut wajah gitu milaraan teh seperti mana ya seperti hiji jalma ningali ka hiji jalma nu sejen kalawan ningalina gitu molotot atanapi ningalina ngahinakeun gitu bigori hakin bahwa dolim itu maka saur ulama afada dal kahusni saur Imam Musni nu kitu teh kasebatkeun dolim atanapi dosa dalanan lah neungeul ka batur gitu nyepet ka batur
teu aya unsur nanaon, teu aya unsur mamatahan ti awalna, mangka kasebatkeun dosa dua leungeun. Wa salajengna wa akhdur riswati daya nu paling ngabudaya di urang ge. Naon riswah teh nyogok, nyokot duit sogokan atawa naon sogok mah reko duit sugan, reku kuota sugan, reku HP, reku naon nu nyogok mah gitu. Nu nyogok mah saur ulama dina kitab Al-Misbah nu disebatkeun nyogok teh ma yu'tihil syahsu lihakimin au ghairi liyahkumalahu. Jadi nu disebatkeun nyogok teh setiap tiap jalma mere ka hakim, mere ka hiji jalma ka hakim atawa ka jaksa. Tujuan teh liyahkumalahu au yuhtamilahu ma yuridu. Tujuan teh supaya tahukum sesuai jeung karasep manehanana. Kitu bun baheula mah meureunnan ulama mah Ubay bin Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura teh ulama pi zamani Musa sami sareng Barsisok. Hitungan peda lemur. Tah ieu Bal'am bin Ba'ura ulama anu geus maripat gitu. Jadi dijelaskeun dina durahna geus maripat. Geus maripat berarti geus nepi kana derajat kawalian. Tapi dina hatena Bal'am bin Ba'ura masih keneh kagoda ku riasah-riasah duniawi. Artina geus maripat teh saur ulama geus katalar ismul a'dham. Kitu geus katalar shalawat mu'abbad jeung sajabana. Nya dina hiji waktos jamaah-jamaahna masakarat masyarakat di dinya ngadongkapan Bal'am bin Ba'ura. Pokna kieu aduh saya mama ajengan kiai aang nguping cenah Nabi Musa teh tos dugi ka Cibuntu bade ka kandang sapi. Saurna di Cibuntu ge dihabak wae cenah nelayan teh ka naon kapal cai nya parahu alus jejak bolong gitu. Budak leutik keur poces teungeuh nika maranot loba ka jadi insiden-insiden anu teu ngeunaheun. Bahkan kita diparaksas kita ngabarijilkeun zakat jeung sodako jeung mamatahan di kawe-awewe teh ulah gararawe. Cara dicing di imah jeung poe Sabtu ulah ngararuseuk. Cik Nabi Musa teh aduh sedengkeun pagawean abdi teh. Kumaha tuh mama ieu teh panglulungankeun. Nah nya Bal'am bin Ba'ura dipuji cek Bal'am bin Ba'ura wani piro. Maksudna mama ini wani semer sabaraha. Keun masalah Nabi Musa mah jeung jamaahna urang sesatkeun we di Cibuntu supaya datang ka kandang sapi. Jadilah gitu. Jadi sasalaman ieu bener diwirid Nabi Musa Dewi di 40 penting asruk-asrukan di Cibuntu. Teka pangih jalan ke mana, jalan ke itu ke mana, teka pangih hanya tungtung Nabi Musa. Lungsur mereka Jibril, cek Jibril, Musa salat atuh. Munazah ka Allah anjeun, mun anjeun keur galau. Kitu lieur. Ngadua ka Allah, brai harita keneh muka gitu. Tah saur ulama Bal'am bin Ba'ura ku sabab kitu kalaukana bahkan nu didolimna ge teu kagok nabi sia teh rasul nya nu didolimna ge dicabut kamaripatanana ku Allah, dicabut ilmuna ku Allah gitu. Naon sababna? Sabab tina masalah adab tata krama. Saur Imam Ibnu Mubarak man tahawanal adab hirmanusunan. Jelema lamun polontong mah bisa migoe pasunatan. Polongo hirupna teh. Salat mah nu penting mah wudu we madep ka kiblat, paduli make baju ponok oge, paduli make celana oge, paduli teu make kopeh oge, teu sopan gitu. Teu sopan ka Allah, teu sopan nya hareupan Allah gitu. Sari Imam Ghazali ulah waka anjeun make pakaian siga kitu. Anjeun rek nya hareupan Allah tegasna rek salat gitu. Biqolbin gopilin kalawan make hate anu malaweung. Dikiaskeun ku Imam Ghazali seperti anjeun rek nyang hareupan bupati, rek nya hareupan kadis, rek nya hareupan dunungan anjeun. Mun anjeun dipanggil ku dunungan anjeun, beungeut anjeun kudu kumaha. Ketika beungeut anjeun dipanggil ku kadis teh balaham belehem balaham digaprot sia ku kadis. Deuleuh atuh aing sia teh cek kadis sia mah bauhan dewek langsung dicalutak sia mah. Eta teh ku kadis gitu. Kudunungan ku bupati itu
gitu dibinti saya ku aing hayang jago paes ya gitu karek ku bupati geus kitu yuk nya harapan Allah hate malah wah kliuk teu hate teh sing era sorry mam gue wastahi sing era anjeun gitu bitawajuhin ilallah biqalbin ghafilin mangharep Allah kalawan hate malau ieu mah karek hate gitu karek takwa batin jadi mau bisa takwa batin lamun teu takwa dohir nu penting nama hate kumaha ngaji tara salat tara puasa cadu mengemungkeun hate moal alus hate lamun takwa dohir teu katampo ku batur gitu teu katingali salatna teu katingali ngajina teu katingali kadenge maca Quran ceureuh jeung henteuna sebutkeun nu penting nama hate we ka batur ulah geureuhan ulah ofenan ulah fanatik hate nu penting hate naon itu ya, takwa dohir heula atau takwa dohir salat heula ngaji heula kakarak batur bisa memprediksi mempersepsikan bahwa jelema kitu teh heueuh saleh gitu takwa gitu teh sieun ku Allah gitu ya spekulasi ngelaksanakeun ibadah penting nama aing salat gitu ulah penting aing salatnya make pakaian standar agama lah make baju koko make kopiah teu boga sorban ku anuk teu boga anuk ku samping teu boga samping ku tamang jadi sorban mah ngan bisa digerakeun akang sorban rek munuh deui teh paling gitu teu dina patul muennya teu boga sorban benang ku tamang teu boga tamang ku rapiah teu boga rapiah ku baok gitu sekolah nu penting suci sakitu nu penting suci gitu suci nu penting nama kunaon we nu penting suci niatan ketika dipasangkeun dina tak belah katuh ku anjeun niatan ieu teh sejak make rida sejak make selendang supaya hasil pasunatan gitu tak ketika teu bisa ngagunakeun adab-adaban rek ibadah maka suruh Imam Ibnu Barok mantahwana sunan hirmanul faroid menjelema teu bisa salat sunat asar duha tara pasunatan tara gitu maka ku Allah bakal disiksa di dunia teu bisa migawe kafarduan bari teh mah tara salat gitu teu jelema tara salat padu teh teu ngaleluconkeun salat sunat biasa lah teu kudu qobliyah lah teu kudu tahiyatul masjid teu kudu badiyatul maghrib teu kudu pasunatan lah nu wajibna hungku ledaange da teu cukup ku kejo meureun jadi lamun jelema teu migawe fasunatan khususna sunat nu dina jero salat ya sunat abad teu dipigawe tara kunut tara tasahud awal ya mangga saur ulama seperti anjeun boga pamajikan eueuh liangan seperti anjeun boga salaki eueuh liangan mun anjeun salat tara make sunat abad kitu eueuh liangan sarua jeung tahu pamajikan apa tahu ya teh lamun anjeun teu migawe dina jero salat teu make sunat hayat minimalna teu make takbir intiqal ya teu make takbir intiqal ngabeton we bibir teh sareng anjeun boga pamajikan eueuh buluan ieu teh awewe apa patung awewe apa jelema atau apa patung sama sabang buluan teu koab acan teu bulu kelek acan caang we awakna teh buluan bukan makan gunul gitu sarua jeung jelema boga pamajikan boga salaki eueuh buluan mun teu migawe pasunatan sunat hayat tah ieu nya kitu jadi ulah aing wali ulah gitu aing soleh gitu sing bener ngaguru teh kudu kana mursyid ya. Boga guru teh kudu kanu mursyid kanu nuduhkeun dohir jeung batin anjeun maka saur sapalihna ulama seperti Imam Ali bin Abi Hasan Ahfaz ningakeun kitu idza ra'aita rajulan uqtiyatil karomah hatta tarkabaha fil hawa fala tagtar hatta yuwaddimuna syar'a saur pangarasa al-mukarram di mana anjeun ningali hiji jelema dibere karomah non karomah teh kaahengan keanehan khariqun lil adat keluar tina kategori kebiasaan nepi ka eta jelema hatta tarkabah fil hawasila ge di awang-awang bisa ngapung maksudna jelema bisa ngapung maka saur ulama fala tagtar tong kaget tong keung tong sieun mun eta jelema nu sok bisa ngapung teh
can bisa ngagungkeun agama, can bisa migawe salat 5 waktu, can bisa migawe puasa Ramadan jeung kewajiban-kewajiban anu sejen gitu. Jadi tong sieun nu kitu mah da manuk ge bisa ngapung teu gagah, teu sombong gitu. Ya ieu diantawisna. Tah ieu masalah ieu nyogok ya, aduh teu nyogok ya. Kumaha teh nyogok teh saur pangarasa musonib gitu. Nyogok teh hiji merekna jalma kana harta atanapi naon lah rek dikorbankeun aya politik mah gitu. Rek mere duit. Cek hakim teh urang mah mung duit. Aduh hakim mah yang naon atuh supaya hukum teh berbelot. Didinya boga budak parawan teh nu geulis. Boga nu goreng patut. Boga entong nu goreng patut hayang nu geulis minimalna siga panesa enjal. Ka hakim teh rek ngalowat sok. Berek urang teh jablay supaya hukum teh nu asal urang salah teh dibenarkeun. Disogok teh berarti tah nyogok menyogok teh saur ki musannif kitu saur ulama eta teh dosa leungeun gitu. Dahar we ku urang teh duit hasil nyogok beunang we ku hadis Kang Rasul kullu lahmin nabata an haramin pannaru aula bihi. Eta teh kul dinya teh kul jami alias kuliah sakabeh agyaril mu'arraf jeung afrodil mu'arraf asup kadinya. Teu sapotong-potong acan tina afrod eta kaluar gitu. Kullu lahmin setiap-tiap daging nabataan haramin nu dihasilkeun tina rezeki anu halal anu haram kitu panaru aulabi mangka neraka nu lebih utama kitu. Heuai we teh jelema nu sok ngadangan barang haram teh heuai setan ada rasup kana awakna melalui jalur-jalur getih caricing dan awak gogorowokan we kitu teh kitu gerawak gerewek eta diantawisna. Atanapi nu dikasebatkeun nyogok atanapi riswah teh waqala sahibu ta'rifat ki musannif alias ulama nu ngarang kitab ta'rifat nguningakeun wa huwa mayuqta libtolin hakin auli ihqaqi batilin. Jadi nu disebutkeun nyogok teh riswah teh merekna jelema ka jelema deui kitu ku harta ku bana ku naon we eta mah nu tujuan teh libtoli hakin keur ngabatalkeun bebeneran gitu. Bener gitu bere duit halal teh rada nyirung gitu. Seperti kiai disogok ku perusahaan ku bos justom. Kiai aya justom di sana galih teh kiai. Oh kitu nya bubarkeun tong makananya ke bubarkeun tuh. Aduh izin euy. Izin meureun kiai geus dibere bati justom. Cek nu boga justom kiai tong sok ikut campur urusan batur keur usaha. Kiai mah cicing standby di imah hoyong naon kiai sok nyarios ka abdi. Hoyong HP A3S jadi gitu. Hoyong naon sok nyarios ka abdi. Tong isin-isin ka abdi mah. Bere we teh menangkeun ku si bosna teh tah borosor duit. Ketika masyarakat berontak teh wioslah nu penting mah teu ngaganggu urang itu. Ya, nyogok teh. A3S teh jadi hasil sogok menyogok mah. Wioslah nu penting mah teu ngaganggu barudak di urang we, bantok we taleler gitu. Wios we. Atanapi keur ngadohirkeun batil. Gitu. Keur nu tadi mah ngagagalkeun ka beneran ayeuna mah keur ngabenerkeun nu batil gitu. Geus puguh salah dibenerkeun gitu. Tak ada eta nya cing waspada. Gitu barek ieu mah punten ka pejabat ieu ti kawit RT RW lurah dan sebagainya kaluhur gitu. Gitu tah lalakonna. Jadi lamun jadi kodi atau jadi organisasi nyata kitu kudu netral kudu caang. Ya. Biasa nama tayana sakedap di KPU biasa masuk gituan teh KPU atanapi urang kadatangan ku calon ya kudu setia gitu. Kudu setia. Non sabab rezekina di dahar ulah ya bahasa lah ka mana we nyoblos ulah kitu non karunya batu. Gitu. Karunya batu terus ngahutangkeun jasa. Teh riswah disebutna. Naonna riswah kiaskeun nu penting sarwa jeung tarif ieu gitu. Rek gawe kuduna mah itu si Jayed nu kudu asup teh sabab tes lulus nih. Tes lulus, fisik lulus, kesehatan lulus, ijazah asli. Jateh teh aya pihak kedua si Umar ngalamar gawe candip
cek can di naon gitu sok lah wantun bayar sabaraha mah ka dieu kenelah si Ujaid mah urang solutkeun we kitu nu penting mah saha nu wani ngahurungkeun dapur bapak ku bapak ditampi beuh sogok kata ge sarua balatak nyobok rek ngawin sugan itu jelema datang tak matak itu matak disebut khitbah teh kitu khitbah teh nanya matak bahasa Fathul Muin yusanul khitbah yusanun nadru qoblal khitbah wa yusanul khitbah qobla nikah tujuanna teh supaya hiji kan ari khitbah teh lamun bahasa nama bobogohan artina khitbah teh hiji aya 50% pijadieun tujuanna teh hayang apal heula pihak awewe jeung lalaki teh sifatan pisalakian teh kumaha aibna kumaha kaunggulanna kumaha engke ketika kawin henteu molohok gitu teu hok cah ning kieu sareng aing teh tah teh kitu naon sabab aya heula hitbah memeh ditanyaan sunat ditempo lain sana bulucun sunat ditempo celina beungeutna sabab urang pan rek meuli hakikatna mah kawin teh rek meuli awewe ya rek meuli awewe hakikatna kawin teh tingali gitu bisi eueuh cerian pamajikan teh bisi eueuh bukan pas dikawin teh oh itu bunuh kumaha aing bingung bisi kitu tah sukuna tingali bisi jangkung sabeula heuh kitu tingali itu tingali pipa majikan sabab pan bahasana Qur'an ge pan kihuma tobalakum awewe nu anjeun bogo gitu mun anjeun teu bogo mah tong dikawin ke kapaksa teu lila ge kawinna teh gitu kawin ku anjeun awewe mah tobalakum nu anjeun cinta nu anjeun lope mun anjeun teu lope tong dikawin ini cuma dikawin naon atuh gitu udah geus duitna mah berarti kawinna gara-gara duit eta gitu ini dikawin penting nama duit menyampaikan heuh eta aya riswahnya kiaskeunah kana tarif eta teangan di jidul qodiah nu sejen nu sesuai sareng ta'rif au iqta'uha atanabi jalma nu mere riswah hartina jalma pelaku penyogokan pelaku mun bahasa nama suap kasus suap kasus pencucian uang menena begitu riswah teh sabab aya hadis ti Kangjeng Rasul la'anallahu ar-rashi wal murtasi kitu fil hukmi rahu al Imam Ahmad wa Tirmizi ya hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad sareng Imam Tirmizi la'anallahu Allah ngalaknat jadi kalau mah ulah aya parantos la'anat teh pan fil madi teh ai fil madi teh berarti mana teh geus tak kalau mah ulah aya basa geus ngalaknat Allah ulah kitu eta teh sababna ari ngaji tijan ari ngaji tauhid ari ka Allah masih keneh make zaman lamun Allah butuh kena zaman berarti Allah teh mubtakir butuh kana saja jadi ulah aya bahasa zaman ceuk ulama ahli tauhid sebab dalilna idza amila ila alladhi usnida ilallah bahwa mujarradun an zaman ketika hiji pagawean disanadkeun ka Allah ulah dibarengan ku zaman nu tilu geus bakal sareng arek kitu la'anallahu teh tasik la'anallahu ngalaknat Allah karasi kajalma anu nyogok wal murtasi jeung nu dicolok jeung nu disogokna jadi ima dua nu nyogok jeung nu disogok nu nyolok jeung nu dicolok gitu pil hukmi dina hukum nu tadi berartinya hukum anu dipengkolkeun jadi lain gitu hukum anu dipengkolkeun jadi lain gitu supaya nu tadi teh hiji ngabatalkeun bebeneran nu kadua ngabenerkeun kajahatan gitu nu puguh jahat dibenerkeun nu puguh salah dibenerkeun nu puguh bener disalahkeun gitu pan eta teh ayana teh dina letahna hakim jeung pengacara eta teh jeung wartawan letahna eta teh matak teu meunang gawe kikituan teh da aing geus kumaha atuh da duit ge kadinya teh tanya ieu seputar nyogok wa ihraqul hayawan teras nu kasebatkeun maksiat dua peleungeun teh teu kira-kira ieu mengaduruk sato jadi ari ngaran hayawan mah sabenerna lain sato hunggul ditaripan ku ulama liman teh ngaran hayawan teh jismun namin hasasun mutaharikun bil iradat eta hayawan jismun namin jisim nu bertumbuh
nu namahan nu ngagedehan berarti lain hayawan hungkul jelema ge sarua kitu doma jelema jin sarua teh hayawan kene jismunamin hasasun hasasun jismunamin hasasun tur boga perasaan gitu boga perasaan di mana boga duit ceuri di mana teu boga duit ceuri gitu di mana boga duit karasa maha beungharna Allah di mana teu boga duit mana beunghar Allah teh gitu. Oh berarti tauhidna ngan ukur dina bibir hungkul gitu wujud ki dambako dengan ukur pupujian hungkul gitu tauhidna teh ngan ukur wujud kita muka dengan dipasangkeun teh dina bir eta mah lamun ngomongkeun tauhid dina bir berarti eta mah karek sebatas teori seperti orang hayang bisa motor datang ke jelema nu geus senior boga motor gitu nanyakeun Kang itu kumaha ngajarkeun motor teh oh motor naon MX nya atau Fiction atau Bison nya bararadag pan jeung kuplingan kumaha teh mimitit asupkeun kunci kontakkeun starter tengkep kupling asupkeun gigi lepaskeun kupling jeung gas lalaunan itu sakitu sakitu balik kayak mah hafalkeun darek meuli Bison dihafalkeun berarti bisa hesoge cara ngagunakeun motor seperti wujud ilang bako cara ngagunakeun motor Bison asupkeun kunci kontakna starter tengkep kupling tincak gigi barengkeun jeung gas lalaunan pas lebah teh asongkeun motorna apakeunna bismillahirrahmanirrahim asupkeun kunci kontak starterkeun tengkep kupling tincak gigi gas kupling lepaskeun oh jadi tabrakan itu oh berarti karek dina biwir gitu ngaji tauhidna can kena hate sabab mus kena mahate mah ka anta budak taroh pa ilam yakun taroh pa inau yaroh gitu ibadah anjeun seperti anjeun ningali Allah mun teu mampu seperti anjeun ditempuh ku Allah sabab pa inau yaroka saeseun Allah ningali ka anjeun gitu kuduna geus nepi kana rasa sabab tauhid mah jeung tasawuf perasa gitu supaya ngeunapan kudu boga rasa dirarasakeun mata ketika jelema geus mahir ngajalankeun motor asongkeun motor model kumaha we sok bakal bisakeun rek motor Cina rek motor Islam juga rek motor Yamaha rek Yamaha rek Honda rek Suzuki ya pokoknya mas setiap jenis motor kan geus mahir mah bakal bisakeun ngasongkeun mobil rek nu butut rek nu anyar gitu tapi canajan bisa mobil ge kade encan bisa tapis lamun can bisa ngelehkeun jalan Kalapanunggal ngelehkeun jalan Naringul bisa ngabret teh mobil motor dina jalan tol jalan alus Cianjur Jago kalau bawa jalan kana di gua ngajungkal langsung aduh kunaon weh teh kitu teh cokor kegenjot motor nah kunaon lampu ya Allah pantapis nya eta waktu cilaka mah kitu cenah berarti tauhidna can asup kana hate itu sebab ari wali mah pan dina sapaina riwayat aya hiji wali ngantunkeun gitu bijil getih pas bijil getih teh lapat Allah we ngabring Allahu wih ya. Getih lapat Allah batur mah urang mah getih lapat gapleh gitu ripuh ya. Sabab pan rengha pranayogna wali mah Allah beda jeung urang Allah gitu Allah ngarengha teh Allah gitu orang mah duit mana duit jauh ihraqul hayawan ya ngaduruk hayawan jadi ngabunuh hayawan teh diduruk di dieu mah dijelaskeun kadzar'i binar seperti ngaduruk sireum ya. Sireum diduruk teu meunang atuh sireum diduruk segala main duruk ya mah sireum diduruk bahkan talimat teu meunang ulah ka ngaduruk sato nya ngaduruk cangkang bawang beureum cangkang bawang bodas geus teu meunang sabab matak ngawaris kena pakir teh bawang beureum bawang bodas duruk matak ngawaris kena pakir gitu matak gancang-gancang balangsat ting naon kiasna ulamanya pokoknya ngaduruk bawang cangkang bawang beureum cangkang bawang bodas yurisul faqra gitu matak ngawaris kena pakir ieu ngaduruk sato lah sato mana rek muning duruk sapi duruk gitu main duruk wae ya mah tapi can teh dipencet mah beda deui ieu teh mah disebut nate sate atawa marangi gitu aya geus dipencet mah sesuai syariat Islam gitu bismillah heula madepkeun ka kiblat eta mah teu kasebutkeun
ngaduruk sato da geus dipaehan satona illa idza ada kecuali satona nu matak ngamadaratkeun tah ieu ulama di absen sato nu meunang dibunuh tapi kudu sakali paeh sunat dibunuh hiji cak-cak nya cak-cak nu kadua nu sunat dibunuh teh kalajengking kudu sakali paeh ulah dipake ulin-ulinan heula gitu nu katilu orai naon eta mah rek orai kadut orai kasur lah orai lah orai nu matak ngabahayakeun terus kelabang nya tokana nu mangandung peurah we gitu nu mangandung peurah tak kudu dipaehan sunat tapi kudu sakali paeh beurit tak kudu dipaehan beurit teh gitu cipol beurit teh jetet gitu beurit curut sarua spesialis berit sarua jeung berit naon teh cucurut ciciriteun lah nu sarua jeung berit nu ngarusak kana bana jelema gitu paehan tokana sato nu ngarusak bana jelema jeung nu ngabahayakeun ari papanting mah da eta mah siloka nya papanting mah moal nyoco ceuk papanting lamun aing teu dicocok maneh nyoco cocok urang maneh sakali aing 3 kali teh papanting gitu bahkan sakompi sabayonet we serang ka imah maneh papanting teh gitu papanting serang langsung di papanting mah henteu nya sabab eta mah mun teu diganggu mah nyocok diganggu nyocok gitu satu nu sajen pan kitu kalajengking kalabang orai nya buaya ge jadi lah asup terus komodo nya ari bayawak kaya racunan teu mun bayawak ngabayakeun ka jelema tah berarti kudu dipaehan kan dagingna tong didaang daharan gitu bayawak teh sabab hirupna di dua alam nu hirup di dua alam teu meunang di dahar dagingna seperti bayawak mermaid di mana putih duyung teu meunang di dahar kitu teh ari pokona mah nu disebutkeun lauk cai mah nu hirup di cai rek bentukna kumaha wae rek bentukna jelema hirupna jero cai hungkul mah meunang di dahar kitu aya jelema cai di bawah kadrat teh paeh berarti salam kecuali mangamadaratkeun nah wa ta'ayyana al-ihraq tariqan bidafi jadi ditangtukeun ngaduruk sato atawa nyamaihan sato anu matak ngabahayakeun kudu dina tempat anu parantos ditangtukeun kitu nya jadi ulah supaya gitu ulah di mana wae lah maksudna mah ngaduruk orang di jero imah ya ulah tuh di jero imah mah hiji bau haseup nu kada bisi kahuruan gitu tumilah jadinya aing kesel teh teh duduk jeung geus bangna di jero kamar atuh beak tong imahna urangnya bawa kasurna hungkul tumilah tumilah teh musuh dalam selimut pagar makan tanaman tumilah teh dina pada dikiaskeun ku musannif dina pada haramna ngaduruk sato hayawan wa mislatu jeung nyiksa sato dina hadis Kangjeng Rasul mah aya hiji istri nu ngurungan ucing nya di kurungan teh diparaba nepi ka ucing teh ngagali taneuh ngakan taneuh nika maot ucing teh tak ku Kangjeng Rasul ku Allah dilana teh ta awewe ya teh bahasa awewe teh ari lapada mah awewe tapi nu dimaksud mah sakabeh jelema nu nyiksa sato punten nu nyiksa sato pangarsa jeung ridwan mah pantos ngabahasnya mun anjeun unga-ingu teh kudu sajodo cenah hayam kudu sajodo manila kudu sajodo manu kudu sajodo ngingu ucing kudu sajodo so kudu sajodo sababna da sato ge aya gairah sekna mah gitu bisi eueuh batur newak dunungan sato teh wah cek sato teh lumayan dunungan keur nonggeng ye jerot bisi gitu nyiksa sato eta mah kumaha we nyiksa sato mana harek di teungeulan satona apa kumaha lah ngaran nyiksa termasuk nu kasebatkeun nyiksa teh lamun urang jadi tukang mencit seperti ngabadolan bulu hayam pan bulu hayam teh sok anu kanalnya bulu hayam sok anu kanal lamun doma mah bisa dicukuran heula di kasalon heula doma mah abringkeun ka salon ka jebrol gini teh nyukuran doma gitu aya hayam mah kadang-kadang pan sok manggih nu kanal gitu jadi cukup lama tong dicabutan buluna naon sababna nyerieun gitu peureusseun
gitu candi pecitan naon geus gegewekan hayam teh gitu hayam Manila soang karena itulah pokokna mah jadi nyapencit kuno sesuai jeung beheungna mencit hayam ku peso mencit Manila ku peso mencit Manila ku samurai mana teu saimbang itu jadi cukup lama kudu nu sarua jeung beheung sato eta gitu disiksa sama kunaon we nyiksa mati dia mah seperti kakotil udunihi seperti neuteuk ceuli sato waduh ceuli sato diteuk-teuk nya digunting ceuli sato kukuna dicabutan wah jeung sajabana ulah gitu sabab aya hadis nu kawarid di Ali karramallahu wajah walama warada an Ali karramallahu wajah radhiyallahu anhu annahu qala samitu saur sadina ali kaula nguping Kang Rasul kantos nyarios kieu yaqulu iyyakum wal mumasilata wala bil kalbil ukur tuh sing sieun anjeun nyiksa sato sanajan anjing galak punya sanajan anjing galak ya. Jadi goyahna berarti goyahna adatul goyah tu pidul khilaf wa ilam yujad fahuwa litakmim saur ulama ahli sorok gitu. Jadi goyahna teh sanajan anjing galak komo anjing bager komo ucing galak komo ucing bager gitu gitu udah mah tokana mah sanajan anjing pan anjing teh najis mogalado hatu gitu najis mogalado tong disiksa gitu carana ku ai sebatas digebug mah meureun teu naon da mata kitu ge galaknya asal katampoki ya we ucing mau kasin tapi kurang harus disumputkeun asin teh lamun kitu mah ucing non asina dina meja keneh teu diturban eta mah sarajeng mere meureun cuk ucing teh tong ubah gebug atuh tuh ucing teh sababna da urang mah ngadahar asina ge nu teu diturban mun diturban urang ge teu wani kitu ucing teh kitu mun katempo mah ucing eta heueuh sok keun bae kitu meunang lah arek di banyur sugan penting ulah ku Cipanas mah nyurna piceun atunya mutasikeun ucing teh urang miceun ka ditu aya nu miceun teh nama bina aya nya Kang lu jenaon di dieu ieu cenah Kang miceun anak kucing aya si Akang urang miceun kucing ka ditu Akang miceun ka dieu pulungan deui Kang aduh da tos seueur cenah di bumi teu aya nya pulungan deui iya euy ka mana teh miceun ucing pasikeun ka panti asuhan terus nu disebutkeun maksiat leungeun ieu mah kapungkur meureun urangnya nuju barudak keneh wala abu kitu ulin-ulinan jadi nu disebutkeun laab teh hiji pagawean anu poho ka Allah kitu disebutna teh ulin kitu sok mun urang ngomongkeun ulin atawa amang represi inget teh ka Allah kitu we poces ya inget teh ka Allah keur poces henteu pan hayangna teh licik ya pada soalnya aduh tadi dia mah nu disebutkeun ulin anu diharamkeun nyaeta congkak mah budak awe da budak lalaki mah tara congkak baheula mah duh haparin kasirotin cenanya tuh ngagali kedukan anu loba dina tanahnya congkak daguan laku batu terus congkak eta teu meunang cenah congkak ting dina jahat naonna teu meunang teh kitu nu dimeunangkeun man lain halal ya jawaz tapi nu dijawazkeun mah ku ulama kasatroniz non satroniz teh catur teh eta catur mah henteu naon jawaz jadi kaulinan tapi anu diwenangkeun ku agama catur da sabab catur mah tujuanna ge mengasah otak kitu ngan lamun dipikir-pikir catur jeung wiridan meni keneh wiridan atuh da catur mah panas tarang can ngahya mah terus itu gerak pinakeun kudana kayak heula can diparaban catur dam-daman meureun kitu nya nu ulah teh nu puguh sama remi gapleh RT-an jujurigan teh eta nu ulah gitu jadi catur mah aya dina kitab nu sejen ge memang kaulinan tapi anu dijawazkeun ku ulama tujuanna pikeun mengasah otak jadi dikiaskeun teh catur mah kana main panah dan najis Kang Rasul pan lamun lalaki senang main panah jeung kukudaan lamun awe senang ngaput gitu jadi nu kudu ngaput teh awewe we lalaki ieu mah tibalik awewe main padang lalaki main ngaput pas dibuka teh honah ya lalaki tukang kaput teh
nu kudu nu jago ngaput mah awewe gitu. Sabab guganya Rasul dititah kepada orang kepada sahabat mun anjeun boga budak lalaki na tentul kawal ya. Titah lalaki mah kukudaan jeung papanahan tujuanna supaya otak lalaki mah fokus jeung aya hasrat jihad gitu. Aya hasrat perang jadi mujahid ka dituna. Awewe mah ngaput teh. Ngajenan bolu awewe eta. Taya congkak catur henteu gitu. Congkak no catur yes gitu. Watobi jeung gatrik meureun kabayangkeun da memang kaulinan baheula mah teu make duit ciga ayeuna nya mah budak bolon ge HP we. Dibere HP setar 2 teh sabun teh mung baledogeun teu hayang setar 2 siga sabun jaringan NG lemot Pak. Nah yang kumaha tuh Yong 22 satu Pak. Atau napi Galaxy P Plus nu aya kamera depanan pan bisa selfie bapak teh jeung abdi mau nama yang ngelolkeun duit minimal 300 350 400 mah bejil keur beli HP teh cukup HP unggul pan kuota apa beak sih masa 3 poe ka 2 poe ka 4 poe teh beak YouTube Pak. YouTube nyetel naon nyetel nu di Indonesia we Pak. HD udah telin HD meyakeun duit seteu. Mung yang 22 pilaan nganyuka hutang yang J7 prem J5 prem gitu. Tobi tan disebutkeun tobi teh gatik wa huwa akhsyabu kasiratin arba'ah faksaratulah wa ardiha ala qadil asabi itu nya gatrik watur mi alal ahad tuh nya bener teu watur mi alal abdi dibaledokeun kana taneuh tuh kai nu dijajarkeun loba nu dibaledokeun kana taneuh aya di urang pan hiji nya gatrik teh kitu jadi nangtungkeun batu langsung we kayu tah siga main golf centang we bari nongeng letak gitu gatrik teh balak kitu pengalaman gatrik gitu gatrik terus di orang main batu teh teu meuleuh main batu teh nya kesel teh dakwarkeun we tah kitu meureun bisi kitu maksudna mah main batu gatrik congkak tah ieu kade kaulinan budak ye langsung parean wa kullu ma fi kimarun jeung teangan we kiaskeun setiap kaulinan nu matak ngabahayakeun jeung nu matak meyakeun duit gitu. Nama meyakeun duit mah meureun warnet nya. Gotik-gotik mana itu warnet Pak? Bilang teh ngaji budak teh. Qalahu Sulaiman Al-Jamal. Jadi Sulaiman Al-Jamal permainan-permainan nu mah dikapayunkeun eta teh haram. Gitu. Nu kasebatkeun haram teh hatta la'iba sibyan bil juz. Baheula mah cenah kitu, uredak baheula mah teu ngalaman. Diulinkeun teh main pala, juz mah pala. Lamun juz di bahasa India mah kalapa gitu. Jadi jujin teh dina bahasa Arab mah jujin pala, lamun jujin di India kalapa gitu. Jujin ya. Jadi mah jujin pala berarti lamun main pala mah di urang mah teu sumpan pala mah teuing kumaha carana di urang mah baheula sok main muncang tengep-tengep cetet di luar teu tah kitu. Pangkuat na muncang pang menang lah eta mulung muncang sugan trek naon judi muncang aduh aing muncang di jajarkeun nya di luhurnya pernah meureun lah da balapan can apalah tuh nya mah dangeus nyaho meureun teu meunang judul muncang eta mah kadaharan maksudna hiji mubazir nya mubazir kadua dan memang teu meunang mubazir ongkoh gitu muncang teh tanya atupan muncang teh bahasa Arab bahasa Indonesia teh naon muncang teh kemiri gitu kemiri teh muncang dikiaskeun kana muncang teh baheula pernah keneh tanya salian ti muncang teh ngadukeun kacapi tuh ngadu kacapi sarua gitu deket kacapi gitu naonnya lah. Nah, jadi salian ti muncang kapala jeung kalapa teh ieu mah aya di kaulinan teh baydud dujajal matbuh ku enog
gitu ku enog hayam nu geus diasakan ting dikumakeun tah enog hayam dikulub terus dipake kaulinan tah eta teu meunang jadi intina mah ulah make kaulinan nu didahar ku jelema jeung ku bangsa jin jadi jelema mah pan kitu tajin mah tulang tah dipayun aya tah wal qiam jadi qiam mah ngulinkeun kaulinan make tulang doma make tanuk tah teu meunang eta sabab tulang teh kadaharan jin lamun enak urang mangih tulang di leuweung dipake ke urang kaulinan bisi eta teh sayang jin atau ke didahar ku jin cek jin teh ka mana tulang dewek di tempat itu wah siapa dipake cabak kanyutna bareuh begitu jin mah karek dicabak hunggu bareuh tapi make menyem jin oge menyem cabak bareuh gitu jin teh jadi kade tulang teh kade mangih tulang teh ulah dipake ulin tapi daya nama karunya jin teh naon sabokna geus muncul seblak tulang pas biakeun cek jin teh bos irah jatah urang tuh bos tulangna geus diasakan bahkan ngesek muncul abon tulang soak cek jin teh bangkrut mah jadi jin nih kieu mah ipun tayanya di katuangan ulah diheureukeun itu mah eta gitu wal abu terus kaulina nu diharamkeun teh bi alatil lahwil muharramati alat-alat nu matak mohokeun anjeun ka Allah kitu nu matak mohokeun anjeun ka Allah nu diharamkeun ku agama seperti gendang sok setel dangdut ingat teh ka Allah gitu setel dangdut gendang ditakol penupukna mah bujur we ngagitak gitu takol gendang bujur ngagitak takol gendang sirah ngagoeng aduh ya. Bari ngakatkeun leungeun salam dua jari pilih Prabowo gitu beunang ya aya tah ya gendang gitu jadi gendang di teungeul teu meunang teh eta kaulinan nu diharamkeun wariba gendang leutik anu dijieunna teh tina bulu-bulu teuing kumaha can paningali terus mijmar tarompet ya, tarompet biola tasami ya, tarompet biola terus nya paranti eta paranti drum band marching band tarompet mah nyata nu dagang teh Islam keneh nya tahun baru teh nu dagang teh Islam deui we ayeuna teh nu riweuh rek imlekan teh poe Salasa teh nu dagang teh Islam deui ya. Daragang tarompet daragang tanggal cemara daragang buah-buah pohon Natal teh Islam gitu ya tarompet jadi sakulama tarompet teh sora setan gitu tarompet teh sora setan disarupakeun kana tarompet teh suling jadi sora setan teh tarompet jeung suling gitu lamun gitar tawal autar eta mah cocolek setan jadi setan mun rek masak ku gitar cocolek nih cocolek ta gitar teh teu meunang diulinkeun rek gitar melodi rek gitar bass rek gitar musik pokona nu ngaran bentukna siga gitar teu meunang kitu lamun di urang gitar teh di Cina mah kacapi gitu Kristen mah kacapi sanes sentuh sanes kacapi gitu kacapi tok mah jenis-jenis musik tanu dikitukeun nu aya mah sok aya dina gambus mun moholan sok aya dina gambus gitu teh sabenerna mah nya kitu sesuai senang ketukan palu ulama ahli tasawuf mah pokoknya setiap disebutkan gendang terus tarompet terus suling terus gitar gitu teh mana nu kasebutkeun di maksiat di Arab mah kieu tuh wa yusamal la'aba bidzalika darbul awad indal Arab jadi di Arab mah gitar teh di teungeulna teh ku kayu nanya sarua meureun saha makenya dalin kuleungeun mah beak meureun aya nih parantina nih aya nu segitiga teh gitu aya parantina lah keur metik gitar gitu aya di Arab mah da bade mah meureun can aya pabrik plastik meureun ku kayu we nyieun sorangan talpo penteng nya urangnya sok nyieun ninganan ku karet ban pokona mah nu disarupakeun kana gitar rek ku senar rek ku karet ban arek ku tali kolor nu penting palebat dipetik ngaluarkeun sorak walau musul ajnabiyati jeung nyabak awewe
lain dulur sasusu, lain dulur sanasab, lain pamajikan. Batur ieu mah dicabak, najan guru ngajan murid sekolah, murid ngaji teu meunang kitu. Najan nini batur teu meunang, nini dicabak kurang tapi batur lain ini urang batal. Da teu gaduh sawat urang teu gaduh sawat nini mah bogaan ka urang. Cek nini teh hayang dicabak kuno budak mola teh. Pan ali patokan nu matak ngabatalkeun kana hudu mah pokona mah nyabak paantel kulit lelaki iltiko basrate rajulin Pak gitu. Paantel kulit dua lalaki jeung awewe pada gede duanana lain dulur duanana kalawan teu make hahalang ikan bahasana eueuh bahasa bikaidin sarteuin make sahwat. Cekasa mah rek serek jeung teser nyabak mah batal. Najan nini gitu. Najan mayit deh. Gitu awewe mayit dicabak batal ai mayit mah teh batal wudu atau darepuh mun mayit batal wudunya wudu deui biasa cek mayit abdi we wudu nyalira we teu jadi maot di dinya teu batal wudu mayitna gitu. Mayit mah dicabak ku sasage teu batal sakali di wuduan salilalilana teu batal wudu matak mun salila teu batal wudu nya kudu jadi mayit cabak ku batur teu batal wudu da urang mah mayit bisa eta gitu. Tadi bigori hailin kalawan teu nganggo halang au bihi atawa nganggo halang lakin au bi syahwatin tuh. Jadi lamun make halang tapi make syahwat make ruirai gitu. Walau majin sin taya keur naukidan keur ngadalilan kaum Nabi Lut gitu. Walau majin sin sok sanajan sajinis awewe jeung awewe lalaki jeung lalaki gitu. Itu berarti LGBT nya lesbi, gay, taita sawe jeung lalaki, awe lalaki awe awewe itu. Wahwa rajulun ma rajulin unsa ma unsa, banci ma banci gitu. Jadi tujuan mah supaya ngelap suka. Wa taswirul hayawan terus nyawara seperti nyora hayawan. Wih, atawa suara anjing. Wow. Ain mana jelema anjing, abdi jelema ning suara anjing nurutan gitu. Jadi nu diharamkeun teh sora sato. Kade ya. Nu diharamkeun teh sora sa. Ari sora angin mah teu nanaon. Oh itu teh meni. Nu diharamkeun mah sora sato sabab inna surul hayawan haramun minal kabair gitu. Jadi dosa gede teh seperti urang nyorakeun nyora sato. Ya. Suara manuk, terus suara hayam, mau suara hayam naon, kut nih, suara hayam bukan nama dah, ai kut mah, tamalin suara hayam dah sabab hayam tara kut, tayi nusok jadi suara hayam tayi, gitu, tanya, suara hayam bukan suara hayam, suara manuk, suara anjing, gitu, suara ucing, suara ucing. Gitu. Lamun ucing tatama lain jelema. Ieu mah sora sato kade lain satu nanya sora sato. Sora ucing, sora naon, sora anjing, sora serigala, sora naon gitu. Nun teu mah sora angin, tas sora tetangkalan bisa mah. Berarti ieu lamun jelema sora hayawan, sora tangka jeung sora angin berarti geus kaspah gitu. Artinya jadi wali gitu kan. Ari wali mah matak cicing di gunung udah tesieun sabab tatangkalan ngaromo gitu. Tatangkalan ngaromo gitu, tangka jeruk ngomong, tangka tomat ngomong, jukut ngomong. Jadi tesieun da sabab geus gitu matak disebut pujlah terus disebut munazah terus disebut tawajud teh kitu tujuanna teh supaya kadenge gitu Pak. Seperti kapungkur di masa alit cariosnya santri seholil di piwarang kaleuweung gitu. Pantos muasan toreka teh ya sabulan wih ditaros ku seholil. Aya naon di leuweung? Teu aya naon. Cek seholil gagal atuh. Gitu. Aya ge meong mama gagal. Balik di tambahan di 2 bulan. Ditanya 2 teu aya naon keneh bari can karasa. Pas terakhir balik di ka ditu cenah teu balik teh tawajuh teh. Balik di ka ditu ceurik mama aya naon jang ceurik gitu. Aduh mama aduh naon matahari nyarios ka abdi angin nyarios ka abdi sato pugu
tetangkalan dangdut bahkan eta cukup tuh dicekan ku abdi teh ungap teh ungap geus 3 bulan ku sia didiukan cek cukup teh oh cek saholil Bangkalan udah berarti dia geus jadi wali sup tong loba ganeng anjeun geus kaspah anjeun geus putuh ayeuna mah geura balik ka Cirebon nyata nu stenarna ayeuna mah Mama Madot teh nya Mama Wedus Cirebon santina Syekh Khalil Bangkalan Madura gitu. Ieu taswirul hayawan. Tosnya. Pokona mah ulah nyarupan sora hayawan ari sora ieu mah teu nanaon gitu. Gitu lamun ngomongkeun taswirul hayawan ieu punten ieu. Lamun ngomongkeun taswirul hayawan berarti niru sora jelema ge teu meunang. Gitu niru sora nini mah pantas baheula ieu mah almarhum pun guru carita teu papanjangan di dieu teu can penak dari ieu sabenerna mah jadi ceguruk ieu maneh mun jadi mun ngonang mau balik ulah mau balik gitu nu tura tiru sora lamun maneh ngonang mau balik nu tura tiru sora maneh jeung jamaah syahadat deui titik sakitu oh eta mah kaharti aya bener mau balik gitu sora nini sora kuda nya sora angin angin mah teu jadi masalah mah sora kan disebutkeun hayawan mah cek tadi jismun namin hasasun mutarikun bilirat nini aki ge sarua sora Jainuddin MJ ditiru sora Agim ditiru haram teh pokona mah nu lain hayawan diturutan teu nanaon sakitu we sora angin kitu tah sora hitut berarti teu haram kitu dut sora hitut dayekeun kumaha mun hitut kitu eta diantawisna rupina sakitu nu tiasa dikapainkeun daresna ilham ti Allah lepat tenaga kabudahan fil badasna dira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima lam tanha rabbul alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqana wasi'an wa antarzuqan amanan sallallahu rabbuna ilmubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in